Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas genep semester 2. Ayeuna urang belajar ngeunaan biantara atanapi pidato. Mangga nu teu acan subscribe heula hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta dipiharepkeun hidup bisa nyiptakeun naskah biantara sorangan sarta bisa nepikeun biantara nu geus dijieun di hareupeun kelas atawa di hareupeun balarea. Kumargi ayeuna aya COVID-19 mangga didamel dina video. Naon ari harti atanapi pangertian pidato? Pidato nyaeta ungkapan pikiran atanapi perasaan anu ditunjukkeun keur balarea atawa orang banyak keur nepikeun hal-hal anu aya di sabudeureunana di sekitarnya. Di hareupeun anu ngadangukeunana bisa ngarti jeung paham kana anu diomongkeunana. Biantara kabagi dua bagian. Anu kahiji biantara resmi. Naon ari biantara resmi teh? Biantara resmi nyaeta biantara anu ditepikeun dina acara resmi. Contona acara sidang, rapat, upacara jeung acara resmi lainna. Anu kadua biantara teresmi. Naon ari biantara teresmi teh? Biantara teresmi nyaeta biantara atanapi pidato anu ditepikeun di ana acara teresmi. Contona acara ulang tahun, hiburan, riungan lembur jeung sabangsana. Anu salajengna metode atanapi teknik biantara. Anu kahiji metode nalar atawa metode ngapalkeun. Naon ari metode nalar atawa metode ngapalkeun teh? Metode nalar atawa metode ngapalkeun nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung anu geus disusun samemehna. Anu kadua metode maca naskah atanapi disebat oge ekstemporan. Nyaeta biantara nu make nu maca sakur nu aya dina teks atanapi maca biantara sesuai dengan teks. Anu katilu catetan inti biantara. Anu hartina biantara mawa catetan hal-hal anu pentingna. Anu kaopat biantara langsung atanapi tanpa teks. Nyaeta biantara anu dilakukan secara spontan atawa disebut oge impromptu. Anu salajengna babagian teks biantara. Anu kahiji bagian bubuka. Bagian bubuka nyaeta bagian anu eusina salam bubuka jeung panganteur eusi biantara. Contona salam pambuka jeung salam panghormat nyaeta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jeung saterusna. Ibu-ibu, bapak-bapak nu dipika hormat jeung saterusna. Contoh panganteur eusi. Basa anu nganterkeun kana eusi pokok biantara atanapi bahasa pengantar. Babagian biantara anu kadua nyaeta bagian eusi. Bagian eusi naon anu jadi eusi biantara.
Contohna biantara kasehatan didinya bahas ngenaan kasehatan anu genre tur jelas. Bagian anu katilu nyaeta bagian panutup, nyaeta eusi kacindekan atanapi kasimpulan jeung salam panutup. Ayeuna urang diajar cara kumaha nepikeun biantara. Aya sawatara atanapi beberapa hal anu kedah diperhatikeun dina nepikeun biantara. Anu kahiji sora atanapi artikulasi. Anu kadua lentong atanapi intonasi. Anu katilu wirahma atanapi tarik alona nyarita. Anu kaopat nada diluyukeun jeung rasa eusi biantara. Anu kalima pasemon atanapi ekspresi atawa mimik. Anu kagenep nyaeta pasang peta atawa gestur atanapi bahasa tubuh. Eta anu kedah diperhatikeun dina cara nepikeun biantara. Pancen hidep Cieun teks biantara ngenaan pandemi COVID-19. Bacakeun, kirim videona ka WhatsApp, japri nya barudak, wilujeng kerjakeun tugas. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse pangajaran dinten ayeuna, pangajaran bahasa Sunda. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.